2018 aya musibah nu nimpa dunia. Kajadian anu henteu disangka-sangka nyaeta COVID-19 virus corona. Musibah ieu aya dina berita. Sangkan sadaya jalmi resah ku ayana virus ieu. Wargi kota di mana-mana silih parusing mayunan virus ieu. Rasa sieun kaalaman ku wargi sadayana. Sampai seueur anu aludur kulantaran virus corona. Saurna tos menyebar ka Indonesia. Unggal dinten, berita di TV nayangkeun we berita jalmi udur nepi ka nu ninggal ku virus corona. Ku karna ayana virus corona, wargi paranik nepikeun pemerintah ngayakeun PSBB sareng jalan sadayana di lockdown. Supaya jalmi sadayana henteu ka mana-mana, tetep cicing we di rompok. Upami bade kaluar, kedah ngangge masker, kedah cuci tangan upami tos di luar. Teras, kedah jaga jarak teu kenging ka tempat anu rame. Dina mangsa sasalad ieu, kenging imbasna ka para pelajar, mahasiswa, karyawan sadayana. Kusabab kedah belajar sareng kedah damel di rompok. Aya oge nu di PHK. Nu dipikarasa ku pelajar sareng mahasiswa kedah belajar jarak jauh atanapi kedah belajar di rompok. Karaosna ribet pisan. Urang teh kedah gaduh HP, kedah gaduh kuota, padahal henteu sadaya jalmi gaduh HP atau kuota. Kusabab nu sajena, belajar di rompok teh kirang efektif. Lantaranna, pelajaran nu dipasikeun ku saukur nulis wae sareng ngerjakeun tugas, panteu sadaya murid tiasa ngarti kanu eta pelajaran. Kusabab, nu dibutuhkeun murid-murid teh penjelasan langsung ti guru supaya ngartos maksud eta pelajaran. Sanes ku henteu ngartos wae, aya oge si murid oge nu males ngerjakeun tugas. Aya nu jadi resep main HP wae. Kanggo pribadi abdi mah, cara kieu teh moal tiasa minterkeun murid. Nu aya, murid jadi resep kana main HP. Males kanu belajar, karunya oge kanu henteu gaduh HP atau kuota, moal tiasa ngerjakeun tugas. Benten upami belajar di sakola sareng belajar di rompok teh. Kahoyong abdi mah tiasa sakola sapertos biasana. Kusabab, ilmu teh penting pisan kanggo masa depan urang sadayana. Nu penting mah, urang sadayana tiasa ngiring protokol kesehatan. Abdi hoyong sadaya aktivitas normal deui. Henteu aya halangan sapertos kieu sadaya disusahkeun. Upami sasalad tos leungit, urang sadayana tetep kudu tiasa ngajaga kesehatan. Ulah sampe panyakit eta teh dongkap deui. Supaya urang sadayana tiasa nuntut ilmu deui. Tiasa jadi generasi nu maju, nu tiasa ngabangun negeri ieu jadi negeri nu makmur, sejahtera, aman, rakyat sadayana sehat tur alakur. Mudah-mudahan musibah nu nuju aya di dunia ieu teh enggal leungit, supaya urang sadayana tiasa hidup aman, sehat sadayana, sagala aktivitas tiasa berjalan normal deui, kagiatan ekonomi nu dialaman ku wargi sadayana lancar deui. Amin.